Bapak penting kunaon? Teu kunaon Bapak mah. Eta geuning sarena peureum. Nya ari sare mah peureum atuh piraku bolotot sok ngaco. Maksud teh eta sare nyepengan kunci kunaon? Eta teh Bapak teh nyaho teu penting kamarina teh ngimpi di udag. Lumpat Bapak teh capek. Matak nyepengan kunci. Jadi tinggal ngagas lamun di udag deui teh. Di udag ieu Bapak teh naon japir. Naon japir teh? Oh ya, kieu teu nyaho japir ari mama. Teu nyaho? Teu? Janda pirang, japir teh. Lain Pak, zaman teh ayeuna mah canggihnya. Ya heueuh atuh ari mama. Ayeuna mah geus sagala gampang. Komo boga duit mah. Nepikeun ka panyakit oge nuturkeun canggih. Emang aya kitu panyakit anu canggih? Ai, hacek Mang Redi oge. Mang Redi mana? Mang Redi babaturan mamah nu dina tok-tok, orang Garut. Curiga mah baleg aing mah ieu mah. Naon cenah eta ceuk Mang Redi eta panyakitna? Kentut berdahak, jeung batuk drama cenah. Apa Bapak oge eta kentut berdahak mah? Wasiat? Ngan eta naon? Batuk drama. Sok coba teu apa? Naonnya? Oke, atuh urang tanyakeun deui ka Mang Redi nya. DM-keun. Oke, di DM-keun. Pak, mamah teh ayeuna mah sok lieur wae. Geura pariksa ka dokter mama. Bisi kurang darah. Biasana nu lieur wae kitu mah kurang darah. Oh. Ari Ceumun mah sok leuleus wae cenah. Cek mun mah getol barang gawe, Bapak oge apal. Kurang istirahat. Cemun teh. Aya hiji deui. Teh Nyai. Eta kumaha teh Nyai? Cenah sok tunduh wae. Nya heueuh atuh ari teh Nyai mah apal kabeh oge sok tiktokan tepi ka peuting. Kurang sare eta teh. Oh, gitu. Tah, ari Mang Abret mah ieu nya sagala cenah. Sok tunduh wae, lieur, laleuleus. Eta kunaon nya? Eta mah ciga Bapak Mang Abret mah. Kurang duit kitu teh. Mah, zaman ayeuna mah bobogohan teh geus ripuh. Bobogohan saha? Nya kabeh atuh anu bobogohan teu diwilah-wilah. Emang kumaha kitu? Baheula mah nya bobogohan teh ulah wakanya pengan leungeun. Karek papanggih oge geus era. Ayeuna mah Gusti nu Agung cipika-cipiki teh geus biasa we. Naon cipika-cipiki teh? Zaman ayeuna mamah teu apal cipika-cipiki. Henteu. Cipika teh cium pipi kanan, cipiki cium pipi kiri. Oh, berarti Mang Abret mah jalma bageur nya. Langka jang ayeuna mah. Ari eta mamah bisa nyimpulkeun Mang Abret jalma bageur jalma langka kitu di mana mimitina. Entong waka cipika-cipiki Mang Abret mah. Nyium pipi sorangan ge can pernah cenah. Mulai muncul. Sakapeung mah mamah teh sok hayang nguji. Nguji kana naon? Kana kasatiaan salaki. Teu kudu diuji Bapak mah. Apaleun salelembur oge model kumaha kesetiaan Bapak ka mamah mah. Apa mamah ge eta mah? Yeuh. Ningali kasatiaan salaki jeung pamajikan mah gampang ningalina oge. Kumaha tah? Kasatiaan pamajikan
diuji lamun salaki teu boga nanaon. Tah kasatiaan salaki mah diuji lamun pamajikan keur teu make nanaon. Anjay.